Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Rundayan Malati Wanci Janari. Ayeuna bagian anuka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rundayan Malati di Wanci Janari anu kadalapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Harita Jang Dirga geus nepi di buruan kantor Wilen Bangun Sentosa cabang Jakarta Selatan, tepatna di wewengkon Pejaten. Nalika Jang Dirga jerut turun tina mobilna, torojol saurang satpam nyamperkeun bari pok tumanya. Punten Pak, bade nepangan saha manawinya? Cek satpam, bade nepangan Bu Yeni, abdi ti Bekasi. Caroskeun we ka anjeunna, abdi Dirga utusan ti Pawilen. Oh, Pak Dirga, mangga tuh Pak, kalebet. Kaleresan Bu Yeni tos ngantosan ti tadi Pak. Walon satpam, sanggeus nyahoyen tamuna teh Jang Dirga. Kulantaran samemehna geus dibejaan ku Bu Yeni. Saterusna Jang Dirga laju asup ka jero kantor. Bari dianteur ku satpam nepi ka ruangan Bu Yeni. Bu, ieu Pak Dirga tos sumping Bu. Cek satpam nalika geus aya di hareupeun Bu Yeni anu keur diuk nyang hareupan komputer. Oh, Pak Dirga. Walon eta wanoja. Mangga linggih, Pak. Sambungna. Mohon hatur nuhun. Walon Jang Dirga bari geek diu. Nepangkeun Pak, abdi Yeni. Kitu cek Bu Yeni, bari nyolongkoro ngajak sasalaman di barung ku imut anu kareueut. Abdi Dirga, damal Jang Dirga. Hapunten, abdi ngawagel kana waktosna. Kumargi abdi ieu teh nuju ka papancenan tugas di
pawilen. Ih, teu sawios-wios Pak. Dabdi oge tos terang. Bade ayeuna atanapi engke ka proyekna. Tanya Bu Yeni, si wanoja manis hidung santan, bari teu boleh imut pikaresepeun. Pami tiasa mah ayeuna we atuh Bu, supados engarengse. Oh gitu, mohon mangga tuh Pak. Walon Bu Yeni teloba itu ieu deui. Satuluina duanana laju arindit numpak mobil jeung Jang Dirga rek nuju ka proyek. Di sajeroning lalampahanana Jang Dirga tumanya ka Bu Yeni. Ieu teh salaresna aya naon Bu? Dugi ka bahan material kirang lancar. Atanapi memang ti kantor pusatna teu acan cair artosna Bu? Numawi di daerah Bintaro teh seueur pisan gangguanana Pak. Sanes perkawis artos anu teu cair. Tapi ieu teh seueur preman anu nyuhunkeun jatah ka pihak proyek, minta jatah keamananana saurna teh. Sareng deui sanes hiji dua eta premanna teh. Tapi kapan ieu mah meuni seueur. Jaba ageng dinyuhunkeun jatahna teh. Dumasarkan hal eta, pengiriman bahan material teh kapaksa seueur katunda bari ngantosan para preman lengah. Kitu panginten Pak. Oh, janten kitunya masalahna. Tapi eta tos lapor teu acan Bu ka pihak nu berwajib. Ari lapor mah atos Pak. Namun nya kitu apanan amanat teh upami amanat teh paling lami oge saminggon. Karitu namanya kitu deui lapor deui kitu deui lapor deui kitu deui saterasna. Upami kitu mah nya kayak ku abdi atunya bade nempatkeun sabara urang polisi preman kangge pengamananana. Yoslah kangge bayaranana mah di kantor pusat anu nanggungna. Ayeuna mah urang kontrol we heula kaya di proyekna. Cek Jang Dirga Daryanaker. Oh, atuh langkung sae upami kitu mah Pak. Walon Bu Yeni panujuan pisan. Saterusna nalika obrolan intina geus mungkas, Jang Dirga rarajeuneun nanya anu sajen-sajena ka Bu Yeni. Ke ari ibu kawitna ti mana? Pedah katinggal mah dina basa cacariosna mah asa urang Sunda ieu teh Bu. Cek Jang Dirga bari mesem. Sedangkeun Bu Yeni laju imut bari maling reret ka jajaka gandang anu keur nyetiran sagigireunna. Pami kawit mah abdi teh Ciamis Pak. Namung tos aya kana 7 taunna panginten nyiruruk di kota Jakarta. Walon Bu Yeni. Oh, baru di Ciamis. Nah aya ku kaleresan pisannya sami sareng abdi. Laras eta teh ibu ti Ciamis. Cek Jang Dirga siga kurang percaya bari neuteup sareret kana pameun teu manisna Bu Yeni. Nya laras atuh Pak. Pira ku abdi ngabohong mah. Alhamdulillah atuh ari sami-sami ti Ciamis mah. Abdi langkung greug-greug. Kumargi upami ayeuna naon di perusahaan teh janten teu karagok. Mohon laras. Mudah-mudahan we urang tiasa silih bantosan Bu. Tos gaduh caroge teh acan Bu. Cek Jang Dirga tara-taraning nanya kitu. Dumeh katempona umur Bu Yeni geus aya kana 30 tahunanana. Saluhureun manehna 5 tahunan. Teu acan Pak. Temal Bu Yeni jiga nu ragu. Kumaha kitu Pak Manawi? Teu kumaha. Pedah we bilih aya nu nyeuselan. Wirih ayeuna angkat sasarangan sareng abdi. Cek Jang Dirga bari seuri leutik. Oh, nya moal atuh Pak. Sing tenang we moal anu nyeuselan. Sabot keur ngobrol kitu teu karasa. Lalampahan geus nepi ka proyek anu keur dibangun di daerah Bintaro. Didinya Jang Dirga langsung ngecek sakabeh kabutuhan bahan bangunan. Katut kabangunanana anu keur digawean.
ditilik-tilik, ditalungtik, sarta nanya ka pananggung jawab lapangan. Nah bener henteuna di daerah eta loba preman. Sanggeus pasti Jang Dirga pok ngomong ka Bu Yeni. Tingawitan anjing mah. Abdi bade nempatkeun keamanan sareng intel di daerah ieu Bu. Sakumaha nu tos dicarioskeun nembe ku abdi dina mobil teh geuning Bu. Ibu sing tenang we, insyaallah kapayuna bakal lancar. Mohon, atur nuhun Pak Dirga. Abdi ngaros regreg. Sami-sami Bu. Hayu atuh, aya nama urang uhidi we da tos sonten geuning ieu waktos teh. Bade ka kantor heula atanapi bade teras ka bumi Bu. Manawi kersa bade dijajabkeun ku abdi. Wios Pak, hatur nuhun, teu kedah ngarerepot. Bade ka kantor we heula, kumargi aya candakeun di kantor. Oh, mangga atuh. Wios ulah teuing nyebat Pak atuh ka abdi mah Bu ah. Sebat we nami oge teu nanaon. Kajaban nuju di kantor. Cek Jang Dirga, sabab asa ngarasa era da umur mah sahandapeun Bu Yeni atuh. Bu Yeni muwuh imut nalika Jang Dirga ngomong kitu teh, sabab mahena oge ngarti yen atasana umurna aya sahandapeun dirina. Mohon mangga Pak. Dirga, sakatanan atuh pamit tiasa mah. Abdi nyuhunkeun nomor telepon bumi kangge jagi-jagi bilih aya kapriogian anu ngadadak. Cek Bu Yeni. Satulina kalawan teu hese beleke, Jang Dirga mikeun salambar kartu nama lengkap jeung nomor telepon imahna. Saterusna sanggeus kitu mah duanana tuluy baralik deui ka kantor cabang Pawilen di bilangan Pasar Minggu. Sore harita sanggeus nganterkeun heula Bu Yeni ka kantor. Jang Dirga laju balik deui ka Bakasi. Ngahaja teu nyimpang deui ka kantorna. Kusabab waktu geus peuting manten. Laju labas we nuju ka imah dinasna. Nalika datang ka imahna, karek jerut turun tina mobil oge. Madarti anu jadi indungna tuluy nyamperkeun ngabagiakeun anakna. Kasep, nah ning meuni peuting ayeuna mah balik teh. Mah meuni deudeupeun, peda biasana jam 5 oge sok geus datang. Mohon mah, abdina tadi teh uih ti Pasar Minggu heula nepangan kolega kumargi aya masalah sakedik mah. Walon Jang Dirga bari nyium leungeun indungna. Paingan atuh meuni peuting datangna. Jauh meureunnya ari Pasar Minggu teh. Cek Madarti bari nuyun anakna dibawa asup ka jero imah. Tebi pisan mah ti dieu mah. Ari bapak ka mana mah? Tuh bapaknya neh mah geus sare dina kursi. Kasarean keur lajo TV tadi teh. Oh, wios atuh mah keun we. Ari mah geuning can kulem atuh. Enggak atuh gerak kulem mah pantos wengi teh mah. Can tunduh mate ongkoh Dirga. Ongkoh barinjan tadi nama. Da maneh can datang kene wae melang. Gancang ayeuna mah geura dahar heula. Tuh aya oseng kangkung jeung goreng asin ka beuki maneh Dirga. Aduh, asik atuh mah. Edol pisan kangkung jeung asin mah. Saha anu masak nama? Emak tadi jeung Neng Ririn. Neng Ririn. Kamana ayeuna jelemana mah? Tanya Jang Dirga siga nu sedih. Dumeh biasana lamun seug manehna aya kadinya sarta dirina can datang. Punten. Tanya Jang Dirga jiga nu sedih. Dumeh biasana lamun seug Neng Ririn aya kadinya teh sarta dirina can datang ti kantor sok aya nu nungguan. Tapi sanggeus harita ruang gerakna dibatas gara-gara teu panujueun ka dirina. Geus aya kana sabulan lilana can kungsi tepung deui jeung Neng Ririn. Tadi jam 5 manehna balik di dieu. Kulantaran waktuna sakedeung cenah. Rek nungguan maneh nepi ka datang teh. Tapi ieu teh aya nitip ieu ka maneh ieu. Cek Madarti.
bari mikeun salembar kertas pamahanan Neng Ririn. Kalawan bari jeung rusuh, Jang Dirga gancang muka lipetan kertas. Sanggeus muka, didinya aya tulisan anu unina kieu. Kang Dirga, mungkin dinten Minggon jemput abdinya di Kebon Raya Bogor, payunan Istana Merdeka. Kitu geus eta surat ti Neng Ririn. Meunang sawatara waktu mah Jang Dirga ukur ngalamun. Pikiranna kumalayang ka kaanggangan. Hatena ngarasa sedih, sono jeung deudeuh kanu jadi kakasih atina. Dumeh ayeuna mah kaayana geus jauh beda jeung Bareto. Nalika timiti manehna paamprok tug nepi ka nalika nu terakhir waktu milu kalembur. Sing sabar anak king. Insyaallah gerah. Ari geus nepi kana jodona mah moal burung kapimilih. Moal burung di satujuan kudu jadi kolotna. Ayeuna mah lobakeun we ngadua sarta salat peuting supaya cita-cita mane gancang diijabahna. Ulah poho salat wajibna kusabab eta mah leuwih utama Dirga. Muhun mah. Balon Jang Dirga rada leuleus bari ngoloyong asup ka ruangan makan. Tiisna angin AC nu aya di kamarna Jang Dirga teu cukup mere hawa adem. Najan kayaan tengah peuting tapi karasana kalah bayeungyang. Peuting harita sareng sena dahar. Jang Dirga ngagoledag di kamarna sanggeus samehna mandi heula. Hate jeung pikiranna bener-bener teu bisa diajak damai kulantaran cuman tel wae ka kakasih atina. Hatena ngarasa salempang sok bisi aya kajadian anu teu dipiharep nimpa ka Neng Ririn. Danget harita Jang Dirga tuluy nyekel gagang telepon bari mencetan papan angkana. Maksudna rek nelepon Neng Ririn bari ngaharepkeun teu diangkat kudu jadi kolotna. Nepi ka 3 kalina nada sambung disada. Telepon tacan aya nu ngangkat keneh. Akhirna bari jeung hatena tagiwur Jang Dirga nutup deui teleponna. Laju Jang Dirga rek diuk. Teu kungsi lila telepon di kamarna disada. Teu talangke deui Jang Dirga gancang ngangkat teleponna. "Rin, ieu Ririn sanes?" tanya Jang Dirga di barung ku rasa bunga. Mohon Kang, abdi Ririn. "Rin, kunaon tadi angkat telepona?" Abdi kaboboan Kang, hapunten. Kali ti eta ieu mastaka rarieu kumargi di caramahan wae ku si papa. Kunaon atuh tadi teu ngantosan heula akang datang supaya dijajabkeun uin aku akang. Tadi teh abdina rusuh diantosan ku supir. Hapunten Kangnya. Ayeuna oge abdi nelpon moal tiasa salami. Kumargi sok ditinggalina CCTV enjing-enjing ku si papa. Nya tos heula atunya ari kitu mah. Beli enjing malah jadi barabe ke diceramahan deui. Antosan we nya ke dinten Minggu ku akang pasti dijemput ka Bogor. Mohon Kang, mangga. Walau Neng Ririn bari nutup telepon. Heuleut sapoe ti harita nalika poe Ahad datang. Sakumaha nu geus dijanjikeun. Isuk-isuk keneh Jang Dirga geus miang ti imahna ngajugjug ka Kebon Raya Bogor. Hegarna sang surya sinarna pating gurilap dina cai balong taman kembang tarate. Dangdaunan oyag-oyagan siga ngagupayan sapasang uncal anu keur jongjon paduduan di taman. Danget harita saurang wanoja geulis katempo keur nangtung hareupeun angkuhna Istana Merdeka. Beungeutna semu alumuyung, sorot panona teu nunjukkeun kaberagan. Sedengkeun buukna ngolembar ka tiup angin.
Sengit parfumna ngadalingding kabawa ngapung muwuh mawa hawa segar. Didinya Jang Dirga ngarasa sedih waktu netep panutan atina anu katempong nguyung. Neng Ririn, cek Jang Dirga walon, kunaon atuh meuni alum kitu, ulah pati diemutan teuing atuh. Keun we mamah jeung papah mah, anu penting urang masih kene tiasa patepang. Cek Jang Dirga bangun anu deudeuh naker ngusapan Neng Ririn. Samentara pikeun Neng Ririn manehna ukur nangkep pageuh ka Jang Dirga seolah-olah embung paturai deui. Kumaha atuh Kang, kapan abdi dipiwarang ngalih ke Amerika, sedangkan abdi alimpat tebih sareng akang. Cek Neng Ririn bari tuluy ceurik pikawatir. Ngadenge kitu Jang Dirga jadi ngarenjak sabab sahanteuna lamun pika bener Neng Ririn pindah sakolana ke Amerika, tangtuna eta mangrupakeun cara bapana Neng Ririn supaya dirina pajauh papisah. Sawatara waktu Jang Dirga mikir kumaha picaraeunana supaya rencana eta teu kajadian. Saterusna bari mesem Jang Dirga pok ngomong, "Neng, akang gaduh cara supaya rencana sepuh Neng gagal ngalihkeun Neng ke Amerika." Cara? Kumaha kitu carana Kang? Cek Neng Ririn rada sumangat. Tapi kinten-kintenna Neng daek teu ngalakukeunana. Cek Jang Dirga malik tumanya. Mohon, naon heula rencanana Kang? Cek Neng Ririn. Jang Dirga harita ngadeukeutkeun bibirna kana ceuleuh Neng Ririn laju ngaharewos. Neng kersa teu api-api kekandungan, api-api hamil we wungkul supaya urang gancan ditikahkeun. Kitu cek Jang Dirga nekat sabab eueuh deui cara sejen kajaba kawin lari, tapi teu mungkin lantaran bakal leuwih ribet. Mangga Kang, abdi satuju. Dina hamil leresna oge uyos teu naon Kang. Walau Neng Ririn pipina semu beureum bari nyuuh. Syukur atuh hari Neng kersama. Tah engke carana pamitos uih ti dieu. Neng api-api ongkek utah-utahannya. Usahakeun supaya mamah atau papa Neng naros. Tapi lamun tos naros kitu kantun nyandi warawe nyarios ya Neng teh nuju ka kandungan gitu. Ih, akang mah aya wae. Tapi abdi pasti bakal diamuk meureun ku papa Kang. Nya langsung we telepon akang. Ke ku akang dijelaskeun di payunan sepuh Neng. Cek Jang Dirga. Satuluyna Neng Ririn ungguk najan bari nyumput dina rangkulan Jang Dirga. Pamiarsa sadayana. Cag urang tunda heula sakedapan. Guaran caritaan dua uncal anu keur paduduaan di hareupeun Istana Merdeka. Pikeun samentara urang caturkeun heula kayaan Pawilen, bosna Jang Dirga anu poe eta kabeneran aya di imahna. Ngahaja poe Minggu harita mah Pawilen teu liburan kusabab rek aya kolega bisnisna datang. Kira-kira tabuh 11 beurang di pakarangan imah Pawilen katembong aya mobil sedan warna hideung karek jol pisan datang. Dua urang panumpangna, saurang awewe jeung saurang lalaki tengah tubuh make papakean rapih bari katampona mahal. Paroman lalakina klimis, maklum ari jalma jegud mah kaciri tina tampang jeung rindatna oge. Kitu deui awewena najan umurna 50 tahunan. Tapi ari kaurus ku duit mah katempona ngorawe bubuhan senang. Katurug-turug rajin perawatan ka salon jeung ka sepa. Saurang satpamna Pawilen nganterkeun eta dua urang tamu nepi ka ruangan tamu. Ai bagia sobat,
kumaha kabarna? Asal lawas tilawas karek tepung deui ayeuna. Ka mana we salila ieu sobat? Cek Pawilen dareh deh naker ngabagiakeun tamuna. Bu Wilen oge pamajikan Pawilen mairan. Olo beki geulis wae geuning batur manya. Yap ka dieu mangga sok linggih sadayana. Cek Bu Wilen ka kolega nu jadi pamajikan tamuna. Ari acek sok bisaan ari muji teh. Acek oge sarua we teu kolot-kolot katinggalna. Sok sepaka mana ayeuna cek? Kitu ari jalma beunghar mah ditanyakeun oge perawatan jeung tempat sepana. Ah biasa we acek mah kalangganan teu pindah-pindah di dinya we angger. Temal Bu Wilen. Satuluyna sanggeus basa-basi kitu sarereana tuluy gugek Dariu. Saterusna pok kadenge Pawilen muka obrolan. Kumaha bejana pausahaan ayeuna? Sigana ente mah beuki maju we meureunnya usaha teh katempona teh. Ah nya kitu we saluyu jeung harapan. Nu matak ayeuna jauh-jauh datang ka dieu teh. Kuring rek ngajak kerjasama sarta ngaharepkeun akang rek jadi investor kuring Kang. Oh gitu, gampang atuh eta mah. Tapi keke naon heula pausahaan anu rek dijieuna di bidang naon eta? Ari pausahaan mah nyaeta rek nyieun pabrik motor lokal di daerah Jawa Barat. Lumasar kana hal eta kuring butuh investor sarta butuh wangunan pabrikna. Kulantaran lamun tanpa investor kapan lain biaya ukur ratusan miliar anu dibutuhkeun teh. Hadepi santah usaha teh. Urang satuju lah. Ari masalah ngayakeun duit jeung wangunan mah gampang. Anu penting sing puguh lah we masalah kauntunganana lamun mah engke pabrik geus lancar operasi. Masalah eta mah kieu urang tangtukeun tina kapemilikan saham Kang supaya adil tur taya nu dirugikeun. Tah kitu akang satuju lah. Sok ke ku akang disuntik dana lah 1 triliun plus bangunan pabrik nepi ka jadinanya. Rek kira-kira mimitina. Cek Pawilen enteng naker ngomong kitu nate siga ukur rek ngaluarkeun duit saperak 2 perak. Bulan hareup Kang urang mimitian we ngawangun pabrikna di kawasan Cikampek. Nya siap lari gitu mah urang deal lah. Kitu cek Pawilen nandakeun sapukna kerjasama pausahaan jeung kolegana. Satuluyna sarengsena babadamian eta sararea terus marian rek ngarayakeun ku cara balakecrakan di hiji restoran mewah nu aya di Jakarta. Sarengsena acara balakecrakan Pawilen langsung nelpon Jang Dirga anu geus dianggap anakna sorangan. Maehna rek ngabejaan ngeunaan rencanana. Kabeneran harita Jang Dirga karek jual pisan datang tas nganterkeun Neng Ririn ti imahna. Gak hidup keur di mana ayeuna Gak? Tanya Pawilen dina telepon. Abdi kalarsan nuju di rorompok Pak. Bade aya pikeun naon manawi Pak? Kieu Gak, bulan hareup Bapak bakal nyieun pabrik motor di Cikampek Gak. Dumasarkan hal eta timiti isuk siapkeun sagarupananya sagarupa hal anu rek dibutuhkeunana. Muhun mangga Pak. Pami luas bangunan sareng tanahna sabaraha hektar manawi Pak? Kurang leuwih 100 hektaran. Kewe urang ilikan isu kayan lokasina ka ditunya. Pungkas Pawilen bari nutup teleponna. Sanggeus Pawilen telepon, Jang Dirga laju kekadengan dina sofa. Bari mikiran ngeunaan rencanana lamun seug indung bapana Neng Ririn ngidinan anakna dikawin. Alatan hamil teh heula najan hamilna ukur api-api. Mudah-mudahan rencana teh lungsur langsar.
Tapi kumaha mun teu diidan keneh. Tapi keun wae lah, paling oge diusir si Ririn ti imahna. Keun wae panjang aing ieu meureun hirupna oge, nalika diusirna oge. Kitu harita galecok nah hate Jang Dirga dina luhur sofa. Teu lila kulantaran ngarasa capek, Jang Dirga laju les we pules kasarean meniti beranaker. Tapi karek oge tibra atuh. Ari ujuk-ujuk waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu